cuman nu hese dana nafsahu nundukeun hawa nafsu. Kos kumaha nasi kiai nundukeun hawa nafsu? Nundukeun hawa nafsu mah seeti kalana urang penting nyaho ganjaran tahajud. Sebab jelema nu tahajud engke di jero kuburna bakal caah. Saat tengah peting batur sare lelap di tengah-tengah poek urang hudang engke di jero kubur bakal caah. Mulai geus urang nyaho tah tikeur ieu sebenarnya nyaho mah geus kebal tuh nyaho kan aju parohan deui pan dia tilok diamalkeun. Nah ku hari hudang rasam sudi jam 12 jam 1 lah kieu nyokot remote. Nyokot remote deres maehan mah aja dihirupkeun buku TV teh. Kieu kurang rame ganti kasetna. Ganti kaset teh moh. Tah eta penting hudang. Eta kira-kira hudang kos gitu mah di kuburan caang apa paek tah? Sia nyaho eta goblok. Nyaho. Tapi eta dilakukeun mah moekan awak eta goblok. Ya Allah ya Rabbi. Nah ieu mah hudang aju mandi tahajud wudu tahajud tah eta nu bakal caang. Tapi lamun urang nilik ka ucapan Kangjeng Nabi janu pinter mah lain nu kitu. Eta mah pinter cak urang jati, cak momonon tah mah. Pinter teh cak ririwa. Cak Kangjeng Nabi mah jelema pinter mah disebutna al-kayis. Kayis teh pinter. Al-kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jelema nu cerdas, jelema nu pinter, lain nu bisa nyieun apolo. Lain anu jadi pejabat presiden, menteri, gubernur, boleh-boleh baik. Tetapi nu pinter cak Kangjeng Nabi mah mandana nafsahu jelema nu bisa nundukeun nafsuna wa amila lima ba'dal maut. Hajunyana beramal jang sanggeus bae. Eta pinter aran. Jadi polisi tapi tasawuf. Eta pinter aran. Aya eueuh tah polisi nu tasawuf. Ieu ka mana ya polisi eueuh hiji. Polisi ka mana? Ka mana? Nah, lamun jadi DPR tasawuf. Eta ngaranna jelema pinter. Menjadi bupati tasawuf. Sebab jelema nu tasawuf lah anu wa amila lima ba'dal maut. Nu bisa ngamal jang setelah bae. Ai kitu mah pinter ngan sakadal maling doang. Pinter polisi ngan mama priwit doang. Pae priwit teh dibawa ka kuburan. Teu apa. Ceplokan teh dibawa ka kuburan. Ngan boleh-boleh bae lah jang identitas. Tetapi nu pinter mah cek Kangjeng Nabi, nu Kangjeng Nabi mah layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapanna ti Allah. Berarti jelema nu bisa nundukeun nafsuna wa amila lima ba'dal maut jeung ngamal jang bekal sageus bae. Eta pinter ngaranna. Geus lamun di jati teu darek ngaji bodoh. Sebab teu bebekelan jang pae. Aya kiai di jati mah diteluh. Diteluh paena kena teluh. Ah cenah kiai bisa-bisa bae cenah sakurang jati. Teluhna menang di ditu. Menang di mana kada Jekobas? Di ditu teh. Di mana? Tah nyawan ya. Asana ieu ieu. Aya potongan tukang teluh ya budak ge. Aduh Gusti Allah lah. Kulo dibabawa ku aing tukang teluh ya.
nu jelas wa amila lima ba'dal maut tapi urang ningali zohirna atuh urang jati ya sarola berarti kan wa amila lima ba'dal maut jang geus bae waktu Ramadan puasa waktu ngazakat atuh Ramadan zakat fitrah ngazakat zakat tijaroh mah teu kadenge jameureun dagang teu maraju aya ge nu maju embung ngazakat teh nya bunga haji nah eta wa amila lima ba'dal maut ngalaksanakeun perintah-perintah Allah cuman nu hese dana nafsahu nundukeun hawa nafsu kos kumaha cenah si kiai nundukeun hawa nafsu mah seeti kalana urang penting nyaho ganjaran tahajud sebab jelema nu tahajud engke di jero kuburna bakal caah saat tengah peting batur sare lelap di tengah-tengah poek urang hudang engke di jero kubur bakal caah mulai geus urang nyaho tah tikeur ieu sebenarnya nyaho mah geus kebal tuh nyaho kan aju parohan deui pan jetlok diamalkeun nah ku hari hudang rasam sudi jam 12 jam 1 lah kieu nyokot remote nyokot remote terus bahan mah aja dihirupkeun buku TV teh kieu kurang rame ganti kasetna eta penting hudang eta kira-kira hudang kos gitu mah di kuburan caang apa tah sia nyaho eta goblok tapi eta dilakukeun wae moekan awak eta goblok ya Allah ya Rabbi nah ieu mah hudang aju mandi tahajud wudu tahajud tah eta nu bakal caang nah kira-kira di Jati lobaan nu nonton TV tak penting lobaan nu tahajud mola ngomong sia enggak bohong iya itu dihareupeun aing onam malaikat raqib atid ye catat ya ku aing sebenarnya kanyawan ku ahli nama ku ahli Allah teh anu osok udang penting aya tandaan kan di dieuna anu tilap jadi sanajan nyana ngomong osok ge bareng di deuleu ye moal kasalahan ieu mah bangsa tarang TV malulu TV tarang kredit emang teu kanyawan asal mengkerut deui teh eta kredit eta nah ieu mengkerut ya ya Allah ya Rabbi nah iya hese ge perang nundukeun nafsu teh urang perang begitu hudang kahayang mata peureum di perangan urang bentak sia si kiai ge sia bentak teu kuat cak mata teu kuat bentak teu kuat ganjal make korek api hayo sia hayo colok ya itu hese nundukeun nafsu teh ternyata hese ya kudu lalaunan teh mimiti hudang bae ke menang 2 peting kara kii katilu peting hudang kii ngisang kaopat peting hudang kii ngisang ngagejebur awak di kolom kieu tang perang di nafsu engke pamajikan kali kaji keur naon ieu kaji setruk teh naon tah aing keur perang di nafsu oh keur perang di nafsu cak kieu ge kudu kieu cak nya eta aing tiris pasti
kadi siap buka tak sakal kasih. Sakalian ke jero. Aji kobas nama. Lain perang jeung nafsu nambahan nafsu. Nah eta hese keur carita orenganan nu mantek jelema diangkat ku Allah jadi pangkat solihin komo nabi wali eta teh nyana geus bisa berjuang ngalawan nafsu anu cak perwatakan heueuh nyana teh cek nafsu hayu nyana teh tetapi niatna endek ngabebener awal panjang orang menyarikan nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu pakaian sandangan, nafsu kendaraan dan lain-lain sebagainya. Jelema nu bisa nundukeun nafsuna tur beramal jangsa geus paeh ieu jelema pinter. Jadi berarti cak Kangjeng Nabi jelema pinter kos kitu. Lamun ngan sakadar pinter sakolana, pinter teknikna, pinter dan lain-lain sebagainya, encan bisa nundukkeun nafsu jeung encan bisa ngamal jangsa geus paeh, encan pinter kos kitu. Encan pinter sekalipun nyana di sakola ranking. Bahkan geus boga S lagi datang ke S lilin segala rupa. Lain pinter kos itu. Aya deui sebalikna pinter bodoh. Urang mah kan menyikapi jelema bodoh teh nu teu bisa nanaon. Ditanyain ieu teu bisa, ditanggawean ieu teu bisa. Nah eta jelema bodoh. Cak Kangjeng Nabi jelema bodoh mah lain kitu wal ajiz man atsba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Jelema nu nutur-nutur hawa nafsu tapi ngarep-ngarep hayang rahmat Allah. Salat ilok lantaran nuturkeun hawa nafsu. Puasa jarang nuturkeun hawa nafsu. Jangan nafsu embung kan di bawah salat, embung di bawah puasa. Tapi lamun nyana ditanya sia kunaon teu salat. Allah mah Maha Hampura. Allah mah Maha Rahman. Geus bae. Urang ngarep-ngarep ka Gusti Allah. Allah mah pangeran. Pokona mah geus asal urang tunduk ka Allah, nurut ka Allah, artina ngarep-ngarep rahmat beres. Eta bodoh teh jelema ka kitu tah. Salat tilok, ibadat tilok, tara tapi ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Nah, eta jelema bodoh. Kira-kira di Jati aya we geus. Mendek nanya be aya tuh gitu. Loba. Coba hiji be contoh. Saurang coba ngacung. Tah eta kos kitu. Ya jelema. Eta ajiz garana. Jelema nu nuturkeun hawa nafsuna sekalipun nyana ranking sakolana. Bahkan S3 lah nyana. Bahkan mungkin geus jadi profesor hebat luar biasa. Pinter cak urang tetapi nyana nutur-nutur hawa nafsu bahkan nyana wa tamanna 'ala Allah ngarep-ngarep ka Allah teh hayang rahmat hayang pangampurana bari nuturkeun hawa nafsu sakitu hebatna pinter cak urang orang bodoh cak Kangjeng Nabi urang bodoh teh cak Kangjeng Nabi. Nah nu mentak pandangan pinter jeung bodoh cak urang jeung cek Kangjeng Nabi di Allah sangat berbeda. Urang kuari menilai manusia kapinteran zahir teu pernah urang ningali jang bebekelan sabada maot. Malam ieu urang diundang ku almarhumah ku para arwah kita hadir. Hei Haji Kobas cak Ibu Haji Hodijah. Hei Lurah Samsudin. Hei sakala ada Haji Kobas Haji Momo urang sia.
udah usia baca bakal parai ya tah orang diondang teh nyana ngomong sebenarnya kos gitu sebenarnya nyana ngomong kos gitu ayo geus aya di kuburan ulah taro teh dia oh nyana make dia asana tas di bande gelang ya Allah lamun urang nyaho jeritan almarhum urang nyaho jeritan almarhumah di jero kubur ka anak-anakna nempo nyana kuari tadi di hadiahan udang dan nyamperkeun kan tadi mana anak aing mana ijo aing tarolo garob lamun teu saralat tapi lamun saralat bae di kobas dedeh sakian ceng kawin deui ceng itu gaya laku cakyana jeung aya keneh mangpaatna aya mangpaatna mah ulah ceng urang kan bakal pae sarua nyana kan nempokeun ka urang emang teu nyarekan gitu almarhum lamun di ilmu batin nu mantap haju tunduk eta teh aya nyarekan arwah teh nyarekan guru nu geus maot wali-wali nu geus maot emang teu nyarekan sarua almarhumah almarhum ka anak-anakna nyarekanan lamun urang henteu sesuai jeung agama nyarekan nyana kan nu paling sedih emang kumaha ketika orang deuk maot eta kapan malaikat raqib malaikat atid kan pamit ka urang nu mantap kosok kieu balik maot eta teu bisa ditanya kunaon eta malaikat raqib nu sok nyatetan amal teh kan pamit Haji Pendi cek malaikat detik ieu kaula geus eueuh tulisan deui nu bakal dicatet kula pamit Haji Pendinya cek malaikat raqib selesai geus berangkat ka luhur kan kadeuleu ka luhur ya Allah ya Rabb berarti urang deuk pae mun teu percaya geura pae ge Haji malaikat atid Haji Pendi dadah ya dadah ya sudah selesai ya Haji Pendi nelu malaikat naik Masya Allah cok kabeh gegeran deuk pae pamit kada ka urang betapa sedih geus eueuh harapan hirup mantap kadang-kadang nyana ngomong abah deuk pae wasiat mun bisa wasiat abah deuk pae sing harade titip anak nu pangleutikna abah deuk pae titip besi aya nu datang pamajikan abah keneh tah ge ulah disasa abah ulah emang besi bayaran di mana aya 3 Karawang hiji di Subang hiji abah terus gitu hos bae bener bae teu kebal Assalamualaikum ini istrinya istri siapa istri Mbak Samsudin yang muda nah iyalah orang ini sedih sebenarnya ketika ningali malaikat naik ka luhur pamit kan ka urang nah iyalah nu kudu direnungkeun ku urang mantap cek Kangjeng Nabi wa amila lima ba'dal maut beramal jang sanggeus pae urang bakal pae sekaya Pak Harto sekaya Ibu Tin segagah para jenderal jeung para letnan sesugih saha bae di dunia pae atau derajat menurut Allah Rasul maut Nabi maut wali-wali Allah maut kiai maut atuh Presiden Soeharto bae pae atuh kumaha RT modar tah iya urang kudu direnung teu bae urang ningali nu muriang bentar lurak lirik
malaikat heula pamit kakarak ditinggali ke surga tinggali ke neraka mimitina kan melong muka sahabat karena malaikat pamit ka urang ya Allah geus harapan hirup teh geus eueuh nyaho nyana deuk pae nyaho percis ongkos pamajikan deuk ninggalkeun salaki kak ieu mah geus teu kuat kula mah babarengan jeung kakak kanggonan lah atuh salaki kieu na kula mah balik beja emak aya keneh abah aya keneh pamit urang ngahelas ka ya Allah ya Rabbi sia kunaon pamit geus geus deuk kawin los kan itu kula mah deuk ninggalkeun kakak bae ulah kitu henteu kula mah balik bae teh kana mah nyeri jasa kula heuy ulah kitu enggak kula mah kaget ka di Kobas kiri diajak ka Cisokak kula nyaho jalan anu Haji Kobas kok bisa nyawan kieu kula orengan aya mantan di ditu ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jelema pinter jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna tur beramal jang setelah paeh urang kabehan kuari kumpul renungkeun ku urang teh lalakon urang geus maot kurang direnungkeun bapak urang bapak kolot urang bahkan dulur urang bahkan anak urang aing ge bakal maot setelah eta urang naon nu dibawa ieu ka kubur-kubur amal-amal mana anu bakal bisa nyalametkeun urang ieulah nu kudu ku urang dipikir bangkitkeun semangat amal urang jang 5 ba'dal maut sebab eueuh anu langgeng hirup di alam dunia anu kurang ilmu tauhidna sok ngaji anu kurang ilmu fikihna rapihan anu kurang kayakinanana sok teangan ilmu yakin abeh urang ibadah melangkah dengan pas Allah seakan aya keur ngagenggam urang teh seakan aya di genggaman Allah terasa bahwa urang aya di genggaman Allah karak boga kayakinan moal aya cangcaya hirup teh jelema bodoh jelema anu terus dutur-dutur hawa nafsu jeung anehna wa tamanna alallah tetapi berharap terus ke Allah ongkoh nuturkeun hawa nafsu nu ku Gusti Allah kita di perangan dituturkeun tapi terus berharap ke Allah iyalah jelema bodoh nah ya urang mengenang jelema nu maot sedengkeun urang ge bakal maot nah kukula deuk ditanya nu pantas haju nuturkeun nu ngora apa nu kolot sekali deui nu pantes nuturkeun almarhum nu ngora apa nu kolot sepakat maji maksudnya sepakat nyusul nu kolot agel sedengkeun nu kolot lain mah ngaji bae ngaji mumu kolot Udah Samsudin geus 70 tinggal suten bae suten aja Kobas mah lain kolot kadaluarsa ulah inget bae tadi ge dongeng bae di Kerdahar kabeh tadi orang Jati Dahar waktu itu bareng jeung kula inget bae ke komarnya komar teh kan daftar kiai almarhum aja ngaji Kobas tah kula daftar jadi supir kiai emang ikan kakak kula geus kolot cikeun teh geus kula siap geus Pak siap nang saminggu mah jauh kitu mah tuh Bang Haji lah ojol teu bisa ojol eta almarhum eta kula melengek ya Allah eta komar daftar jadi supir endah di supirannya nah jadi Kobar
Tapi berarti ada pemikiran datang geus hayang di ditu saya Cilau mau hayang mengabdi. Ieu cak sida Haji Kobas. Nah, ieu umur mah teu nyaho. Ti Haji Kobas ka Komar, ka selangna sabaraha? 4 kan? Nah, atuh henteu Haji Kobas Haji Mumunya. Geuning. Kunaon Komar heula. Ya Allah ya Rabbi. Kita ngobrol digulakan sering Komar, akrab lah jeung tapi Gusti Allah menghendaki lain kan. Masya Allah. Nah ieu mah keur carita lain masalah eta ngadadak maot lamun terjadi ka diri urang. Aju amal urang geus siap teh encan. Yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas mulai saat ieu urang digeuing ku almarhumah, ku almarhum jeung ku para arwah nyana nu geus aya di alam itu ngabejaan ka anak incuna. Hei, sarariaga bakal paeh cara emak, cara abah, cara mamang sarariakeun amal-amal.